Aturan mama muda orang Sunda jeung Angel Karamoy nempon ukur panen teh bari ngawadang di Cianten dulu. Seperti biasa nu mimitiku mama muda dilakonan tanya nyamper Angel Karamoy heula dulur, tapi nama mama muda main ditinggalin bae. Tahu si Angel Karamoy teh balagu. Udah ieu mah hiji budak meni siga teh jelema nu teu boga rarasaan meureunnan urang canaon geus nororong bae. Sia. Dina be cuaca aya nama geus terang benderang ya dulur. Ijuk-ijuk kana panon poe geus men berenang laju mama muda ajeng si Angel Karamoy teh inisiatif mereka kebon teh ulina tuh temanya mama muda seberabad boang tadi cakan karana Cianten tehnya dulu mending geus kuasa rindu pokokna mah hari niatna teh mah tipe kamari beneran dulur ku hanya kalian teh mau hujan tikeun teu eureun poe kamari meunang buah teh mama muda mending seumola isuk-isuk kene subuh-subuh matung geus beres seumola da sejak teh mah mau bekel eta dina mah laju nama teh hararayang teuing aya merek balanya we meureunnan nya beli naon be mah jeung hakaneun di ditu ngomong sarare budak urang ribet amat jadi awewe mah heuh lah ongkoan teh mari di Cianten mah meureunnan ngeunahna piknik dulur piknik sia teh jeung teh mah nya lulumpatan ka Cianten teh dah lain kula lakon nu deukeut jauh sia teh budak nganteng bari jeung nya jalanan mah hancur meureunnan ku sabab mah muda teh geus lila da teu kudu ribet-ribet bari jeung loba jelema duaan ge jadi mama muda jeung Angel Karamoy mah heuh moal dimalum nya dukang kakarayapan mah meureunna da duaan ge gegedugna nya jeung budak mah opatan jadina sabab budak mah hiji ewang ge mah jadi dua opat teu ngindungna si Angel Karamoy teh mah ulin mah geunahan keneh kanu tiis ku mama muda disarankeun tina kana jero kulkasna mah cenah ge balagug sia mah. Oh, nu dimaksud ku Angel Karamoy teh mah meureunnan dulur tempat anu kos kieu-kieu nya anu loba teh yang tetangkalan. Jung teh mah ku mama muda teh di temalan sia mah lain hayang kana tempat nu tiis ku mah teh gablek duit. Asa we nya geus katempo tak ke kebonan teh na dulur sia tah mending geuning endah budak lain bohong aing mah da. Apa nu dimaksud ku Angel Karamoy teh tiis mata herang ceuli. Alah salah. Tiis ceuli herang mata maksudna teh heuh nya nama emang nage meureunna ceuli lawe nepi be ieu di kebon teh teh dikeun kabeneran teuing nya oreng teh geura mararanen teh si oreng teh teangkeun be ku mama muda teh bade diculak dicileuk beduh sentikeun lobaan budak ungkang langkong we nya nungtungna mah ujung-ujungna teh mama muda teh nanyakeun loker meureun sugan beat aya loker budak sia teh ngomong mah nya mama muda teh sadatangna ka dieu teh bari jeung nyamperkeun gara-gara we teh bari ngagebegnya pan geuningan ayeuna mah teh dipetikan ayeuna teh make mesin meureunnan dulur atuh pantes be meureunnan gagaweana teh tere bari jeung alewo kuasa ramana